Lamun urang gaduh murang kali aya di pasantren istiqomah, di pasantren kudu bunga. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Lamun aya di dia barudak santri ulah gengsi jadi santri, kudu bangga. Ayeuna urang teu dipalire jadi santri, kadang diledek, dihina, dipandang sebelah mata kita jadi santri. Lamun ti istiqomahkeun di ayeuna urang cing di pasantren, yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Saksian ke tinggal jelema bararodo ke di akhir zaman. Mulai hanyakal tina kabodohanan, arek salat teu nyaho elmuna, rek wudu teu nyaho elmuna, maca Quran teu nyaho elmuna, datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jara di ulama. Syubadul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Bagja bu Kak, lamun sakaratul maut rek ninggalkeun dunia, maut ngaranna dikurilingan ku anak nu jago ibadah. Hasil didikan pasantren. Bapak ibu bawa anak tilu marah santren kabeh, bapana sakaratul maut, anakna di bejaan, bapak gering ripuh. Datang anak nu bungsu di pasantren nyokot Quran, terus diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu kadua langsung kacai wudu nyokot Quran, diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Datang anak nu cikal terus wudu, diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakaratul maut, diangkat sirah bapana, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anak. Pak, jaga iman sing kuat, sing istiqomah, tuturkeun ieu kalimat nu diaos ku abdi, la ilaha illallah. Bapana nuturkeun keur sakaratul maut ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapak maut nikmat ninggalkeun dunia mayun ka Allah sabab diantar ku anak-anak nu saroleh nu bijil tina bibirna kalimat zikrullah. Hayang teh kitu. Niti pariksa budak bisa ngaji Quran budak. Eta masalahna. Tapi rugi cilaka ibu bapak sakaratul maut digulung ku anak araredan. Bapana sakarat. Anak nu bungsu na kokoloyongan balik da geus ngoplos kerating deng campur jeung soptek. Goblok da budak bapana sakarat malakah kekeleuweuhan. Bapak action batur sakarat disebut action. Datang anak nu kadua awewe ngadon ngagandengkeun lain istighfar, ngagugulung bapana sakarat. Satu pan nyai hampura loba dosa. Satu pan nyebut pak. Bapana mikir lieur keur sakarat aing kudu nyebut naon.